masak di dapur alit kangge sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda-benda tepang deui sareng abi ibu rumah tangga anu ngagaduhan murang kali. Tah ieu teh abi teh gaduh jagung hiji-hijina nya sareng buncis ieu teh ti pamasihan ti bibi. Ku abi teh bade didamelkeun sayur we sareng bade didamelkeun gorengan kitunya. Jadi ieu teh si jagungna teh digoreng ongko gitu, disayurkeun ongko. Jadi tina hiji teh jadi 2 resep gitunya. Jadi 2 menu. Tah tadi teh tos di adonannya tinggal ayeuna mah ayeuna ngamimitianana ku nyayur heula we disayurkeun heula tah ieu teh. Ari nyangunana mah ku abi teh teh di videonya soalna araranjeun teh bisi bosen kitu ngan hayo we ningali wae nyangu cenah meureun. Da masak oge sanajan abina teu tiasa masak oge ieu mah nya sabisa-bisa we kitunya jang emam bade di video kitunya lumayan sugan we milik nanti dieu. Suganan we kitunya ari ikhtiar mapan kudu meureunannya. Nya curhat-curhat beres panya nyayurna. Hayu atuh bunda-bunda anu teu acan mulai-mulai ngonten teh geurakeun atuh hayu urang diajar babarengan. Cenah majar teh izin, abdi ge izin mah sami, ya tidak izin ngan we abi teh da penasarannya hayong jiga batur gitu, mudah-mudahan we milik nanti dia. Lanjut kana videona, tah ieu teh abi teh bade ngagoreng bala-bala jagongnya. Aduh ieu teh rada tutungnya, sakieu mah teu tutung teuing lah kendai. Jeung di teh da ngadabel nangan saalitnya uyuhan atuh da jagong hiji jadi di 2 resepkeun. Hatur nuhunnya ka bunda-bunda anu tos ningali, hayu urang aremam.